Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Al-babus salisu asaro ari ieu eta bab anu katilu belas fi fadilati saumi dina martelakeun padilahna puasa, kautamaanna puasa. Qala parantos ngucap saha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala, as-saumu ari puasa li eta pikeun kuring, wa ana jeung ari kuring ajri eta anu ngabales bihi kana itu saum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu ari jalma anu puasa parhatani eta meunang dua kabungah, yaprohu anu bungah itu shaim bihima ku itu parhatani. Parhatun kahiji kabungah ingda iftaruhu dina nalika bukana itu shaim. Wa parhatun jeung kaduana bungah ingda liqa'i rabbihi dina nalika ngadeuheus ka pangeranna itu shaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi, yakin ari bau cangkemna jalma anu puasa, atyabun eta leuwih seungit indallahi mungguh Gusti Allah min raihil miski tinimbang seungitna minyak kasturi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum eta tetep kaaranjeun bil ghanimatil baridati sartana ghanimah baridah, ghanimah anu tiis. Qalu ngucap sahabat, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa ma jeung eta naon al ghanimatul baridati ari ghanimah baridah teh. Qala teras ngadawuh Rasul, as-saumu eta puasa pisitain dina waktu halodo, al ghanimatul baridati eta teh ghanimah baridah. Wa qala sareng ngadawuh sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma soma anu puasa man yauman dina hiji poe min Ramadana ti bulan Ramadan, gupiro tah dihampura sahalahu itu man ma kana perkara taqaddama anu ti heula itu ma min danbihi tina dosana itu man, wa ma jeung perkara ta'akhara anu paneuri ma kana ta'akhara anu paneuri itu ma. Pahidatamma maka dimana tamat naon Ramadanu bulan Ramadan, la yuktabu tah moal ditulis alaihi ka itu man naon dan bun dosa ilal haulil akhara nepi ka taun anu hareup. Pa in mata maka lamun maot man qabla Ramadana dina samemeh bulan Ramadan, akhara anu hareupna itu Ramadan, jaa tah datang man yaumal kiamati di poe kiamah, walaisa jeung henteu aya alaihi ka itu man naon dan bun dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau adina lamun masihan idin saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah, lisamawati ka pirang-pirang langit, wal ardi jeung bumi,
ayatakallama kana yen nyarita itu samawati wal ar laqala ta yakin bakal nyarita itu samawati wal ar busro ari kabungah liman eta pikeun jalma soma anu puasa itu man Ramadana kana bulan Ramadan bil jannati sartana sawarga. Waqala jeung ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu ari puasa jannatun eta tameng junnatun eta teh tameng minan nari tina naraka kajunnati ahadikum saperti tamengna salah sahiji aranjeun minal qitali tina perang. Waqala sareng ngadawuh sallallahu alaihi wasallam as-shaimu ari jalma anu puasa ida aftara di mana buka itu shaim sholat tah mangmentakeun hampura alaihi ka itu shaim saha al malaikatu malaikat hatta yablugo nepi ka beresna itu shaim. Waqala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara zakatun ari aya zakatna wa zakatul jasadi jeung ari zakatna jasad as-saumu eta teh puasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ari sarena jalma anu puasa ibadatun eta teh ibadah wasumtuhu jeung ari jempena itu shaim tasbihun eta sarua jeung maca tasbih wa amaluhu jeung ari gawena itu shaim mudhoafun eta anu ditikel-tikel wa du'auhu jeung ari du'ana itu shaim mustajabun eta anu diijabah wa danbuhu jeung ari dosana itu shaim magfurun eta anu dihampura. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.